Ngaran kuring ramal, ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan ramal. Kuring ge moal protes, pedah ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya manfaatna lamun kalakuan mahiwal jeung papalingpang tina bebenaran. Kuring oge moal protes, pedah batur sok nyarebut gelo ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh, cek kuring jejeg kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atau kurang sandan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring, teu sing, padahal cek kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu malingan duit negara, anu gelo mah tuh anu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahajameumpeun tina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Yeuh, teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kurik mah sok suri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngebarak katak lamun aya teterejelan hayang jadi pamimpin. Tah, lain teu waras ngaranna. Lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Yeuh, sing sadar hari hirup geus pada boga hancengan mah. Moalnya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, atuh urang jadi anu dipimpinna. Apan salat ke? Aya imam, aya anu jadi makmumna. Jadi rakyat ke, lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng, kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu, hirup bebas eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending siga kuring, bebas teu kaugar ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup teu mianinah lepas tina segala kasusah, hayu hirup siga kuring. Wassalamualaikum.